Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring manggaa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng Sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ye carita tatar Sunda tanapi dongeng Sunda teh didugikeun ku channel anu dipikameumeuit ku urang sadayana. Ka para wargi anu mikalandep kana dongeng Sunda mangga diantos pisan subscribe-na dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ye dongeng teh majeng kana bagian anu ka-53. Hanca urang teh dugi ka nyarioskeun ginggi teh nya anu harita dicerek eleh tarum teh ku lanceuk sapagurona. Harita ginggi nuju aya di pangberokannya. Kumaha lejeungna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Mudah-mudahan ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga nyangakeun Sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-53. Ayeuna awak ginggi keur ngagantung dina tambang wedel paragi ngagantung beuheung jalma. Sabenerna manehna boga batur keueung anu ngaranna Kadigjayaan teh lamun niat harita keneh oge bisa kaluar ti pangberokan bari miteskeun jaruji beusi. Bari maehan tugur anu cikeneh jail ngarorojok awak manehna ku tungtung kai. Tapi lamun manehna kaluar ti ieu pangberokan anu kudu dipaehan ku manehna bakal leuwih loba deui. Pikeun kabur ti ieu tempat tangtu bakal adu hareupan jeung ratus-ratus prajurit hartina kudu maehan loba jalma. Lain eta anu jadi tujuan hirup manehna dumasar kana penjelasan Ki Dharma mah. Hirup manehna mah jang ngajaga kawaluyaan balarea lain ngamusnahkeun kahirupan maranehna. Kitu sababna manehna tetep cicing di pangberokan sangkan jalma eta di tempat saralamet. Harita isuk-isuk pisan ginggi digugudrag kudu hudang. Ponggawa opatan ngaringkus manehna ngagunakeun rante beusi anu badag. Sakitu geus teu walakaya teh ginggi oge basa diseseret teh bari dikawal ku prajurit 10-an samagreng ku pakarang seukeut. Ginggi dibawa ka hiji gudang, bisa jadi ieu gudang anu waktu harita manehna kungsi disiksa ku sababaraha urang prajurit teh. Ngan ayeuna mah ginggi dibawa ka hiji tempat anu aya sumur. Luhureun sumur aya kerekan rante beusi. Didinya tetela geus aya Ki Banaspati jeung Ki Baguseta jiga keur narungguan narangtung bari narulak cangkeng. Kalian tak kadua sukuna ku rante euy, ceuk Ki Banaspati. Ginggi mimiti reuwas jigana manehna bakal dikerebekeun ka jero sumur. Bari sirah harita teh dihandap. Ginggi mimiti kuai-kuai sieun paeh alatan dilelepkeun ka jero sumur. Palebah dieu Ginggi jadi inget deui kana omongan Ki Dharma yen pang teu mangpaatna lamun jalma kojor ngora-ngora teh. Manehna mariksa rante beusi anu nalikung awakna, ieu rante beusi kacida wedelna. Perlu waktu lila jang megatkeunana lamun nguda rante sabot manehna dilelepkeun kana jero sumur, jiga-jiga tulus paeh sabab moal kaburu nguda rante.
aya oge rasa hariwang nya paeh ayeuna lain soal sieun paehna tapi sieun teu bisa ngajalankeun amanat nu jadi guru. Lamun ayeuna manehna ojah pikeun ngudaran teh beusi tang tu bakal loba anu ngahalangan ka asup Ki Banaspati jeung Ki Bagus Seta. Tapi naha bener ieu dua lanceuk sapagurona deuk maehan manehna. Cantang tuh kitu Ginggi yakin ieu jalma anu dua tetep masih mikabutuh manehna. Malah boa maranehna oge yakin yen hiji waktu Ginggi bakal daek gabung jeung maranehna. Ginggi harita teh ngira-ngira jalan pikiran Ki Banaspati jeung Ki Bagus Seta. Kamari sabenerna Ginggi bisa kabur ngajauhan lamun niat mah sanajan bakal loba korban nyawa. Tapi ku Ginggi teu dipilampah. Tah kumireungeuh paripolah manehna anu leuwih milih serah bongkokan batan ngalawan aya kamungkinan Ki Banaspati jeung Ki Bagus Seta nganggap yen Ginggi teh bakal daek gabung. Jadi ku ngira-ngira jalan pikiran eta dua jalma, Ginggi ngarasa yakin yen Ki Banaspati jeung Ki Bagus Seta moal maehan manehna. Paling oge maranehna bakal nyingsieunan, aing bakal diancam, aing bakal disiksa bebeakan sangkan daek gabung ka maranehna, ceuk pikir Ginggi. Sangkaan Ginggi geus bener satengahna yen manehna bakal ditiremkeun ka jero sumur bari disirahna di handap. Awak Ginggi ku para prajurit geus digantungkeun luhureun liang sumur. Cing sia kabeh aringkah ieu mangkeluk eudeup dipaehan ku leungeun aing sorangan, ceuk Ki Bagus Seta. Sakabeh prajurit anu puluh-puluh teh naringalkeun eta tempat. Anu ngari tinggal Ki Banaspati, Ki Bagus Seta jeung Ginggi anu awakna guntang gantung harita teh luhureun sumur. Ieu waktuna anu pamungkas sia nangtukeun pilihan bilu ka aing atawa kojor di jero sumur, ceuk Ki Banaspati. Pangira anu kadua bener yen Ginggi bakal diancam. Pangira saterusna Ginggi yakin manehna moal dipaehan sabab dibere pilihan. Naon bae paripolah sia anu basangkal teu nurut kasaluhureun. Tapi kaula duaan tetep nganggap yen sabenerna mah antara sia jeung aing duaan tetep katalian ku pancen anu sarua anu joana ti Ki Guru. Ngan anu ngabedakeunana nya ku kasombongan sia dengikeun. Ari jadi jalma bodoh mah montong sombong euy. Sabab ukur yang hareupan cilaka. Sia malir banteng kataton tanagana rosa tapi teu boga uteuk. Asal nafsu saeutik main surudu. Sia kudu taat kana kahayang Ki Guru. Yen boga kakuatan teh kudu mangpaat jang balarea, ceuk Ki Banaspati. Ginggi seuri dina hatena tetela papagah Ki Darma teh sarua dibikeun ka sakumna muridna. Nya kaasup ka Ki Banaspati jeung Ki Bagus Seta boa dibikeun ka Ki Ranggawisesa anu uteukna sableng. Meureun anu ngabedakeunana mah dina cara nampakna loba pasalia, loba beda paham. Saha sabenerna anu hianat kana papagah Ki Guru, kaula atawa maraneh, ceuk Ginggi. Celetar Ki Banaspati ngulangkeun cameti nyaeta pecut anu jieun tina kulit munding. Awak Ginggi teh bika ngebual balas ku tarikna heumbatan cameti.
Jelas pisan sia anu hianat masabab mumual bilu ka aing duaan. Cek Banaspati bari ngulang-ulang cameti garek dihematkeun deui lamun Ginggi salah ngomong. Salila ieu aing duaan mah keur bajoang ngalaksanakeun amanat ki guru. Sabalikna sia mah makalah sabalikna. Gawena ukur jadi ulon-ulon kakacauan. Cek Banaspati. Aing teu suka sia duaan geus maehan ki guru, cek Ginggi. Tah didinya bodona sia teh teu bisa ngagunakeun akal-akalan. Tembal Ki Banaspati. Zaman harita mah acan dipiwanoh istilah politik teh. Harita mah disebutna teh akal-akalan we. Dengikeun sia bodoh, cek Banaspati. Sia anu teu mampu ngagunakeun taktik akal-akalan ukur ngaributkeun masalah leutik. Dina hiji perjuangan anu badag saban jalma ukur ngarupakeun bagian laleutik euy. Ukur alat urang sakabeh lir ibarat jamparing anu lamun dipentangkeun moal balik deui kana gondewana. Tapi leungit mah jamparing hiji teu kudu awal jadi pikiran sabab bakal ngadatangkeun hasil anu lain lumayan. Tah kitu oge ngeuneuan nasib guru urang. Merlayakeun Ki Dharma teh eta bagian tina perjuangan urang ka asup perjuangan Ki Dharma. Aing mah teu ngarti, cek Ginggi. Nya tangtu sia mah moal ngarti da lain ge jalma bodoh ari kudu ngarti mah sia. Cek Banaspati nyentak harita teh. Saterusna Ki Banaspati nerangkeun yen manehna jeung Ki Baguseta kudu katembong ngarupakeun jalma-jalma anu satuju lamun Ki Dharma diobrot ka Gunung Cakrabuana malah kudu dipaehan. Tah kitu cara ku cara kitu raja bakal percaya yen urang teh bilu ka raja. Kapan di tempat mana bae oge ari kangaran aya anu baruntak manya kudu dibasmi. Raja bakal percaya ka pangagung anu aya di sahandapeunana anu wani nyieun tindakan tandes demi kasalamatan negara. Eta akal-akalan anu ku urang kudu dijalankeun, pangorbanan tangtu aya nya jiga nasib ki guru. Cek Banaspati hate kana hate Ginggi karasana maneh nyel-nyelan. Tapi manehna kudu bisa nahan diri ulah katembong niat baruntak ulah ngalepaskeun rante. Tapi sakali deui sia oge kudu nyaho. Yen anu sabenerna comel ngabocorkeun di mana ki guru nyumput namanya si Rangga Wisesa. Sebab manehna nyeri hate euy asa dianak terekeun ku ki guru. Kami duaan sabenerna mah jadi korban katalengesan si Rangga Wisesa. Sebab gara-gara manehna comel kami duaan kapaksa nyieun reka perdaya ngirimkeun pasukan ngobrot ka Poncrot Cakrabuana. Cek Baguseta. Ginggi masih cicing bari awakna guntang gantung hadete luhureun sumur. Kumaha ayeuna? Cek Banaspati kusabab Ginggi masih keneh ngabige. Ginggi masih tetep balem harita teh. Ginggi sebenerna aing mumul modaran sia teh euy. Sebab salian sia masih dulur sapakuron, tapi aing nyaah kana pangabisa sia. Ingat omongan ki guru yen pangabisa teh kudu dimangpaatkeun. Ulah dibawa kojor, sia ulah hianat ka guru anu geus hese beleke mere ilmu. Cek Banaspati harita teh. Ginggi tetep ngahintul.
Geus lah montong ngogo ka ieu mangkelu ari tetep uang kelang mah mending podaran we ayeuna cek Ki Bagus Seta. Nyarita kitu teh bari nurunkeun kerekan ku sabab kitu atuh awak Ginggi ge turun ka jero sumur. Ginggi masih boga pangira yen manehna tetep moal dipaehan sabab lamun nya rek maehan nya teu kudu hese capek nyieun kerekan geus we sirahna dihampol satakerna geus pasti harita keneh manehna kaleungitan nyawa sabab sirahna bencar. Ngabobeskeun sirah Ginggi ka jero sumur eta ukur jang ngancam maksa sangkan Ginggi nurut karena kahayang maranehna alatan geus teu kuat ku nadah siksaan. Kerekan terus diulur ka handap brus sirah Ginggi asup kana jero cai. Cai sumur teh teuing ku tiis-tiisna tepikeun ka asa aya nu nyocogan kana sirahna. Ginggi meureumkeun panonna jeung nahan napas. Sirah aya di handap jeung suku ngagantung di luhur lain masalah berat sabab apanan sawaktu diponclot cakrabuana. Salila 40 poe 40 peuting terus ngagantung dina dahan kai. Sirah di handap suku ngait kana dahan. Teu meunang dahar, teu meunang nginum, nya ieu anu disebut tapasungsang teh. Kudu nama bisa leuwih enteng sabab teu kudu puasa da cai jang nginum mah ayeuna teh sadia. Ngan kapan anu jadi siksaan mamanehna kudu nahan napas sabab mun teu kitu cai bakal kaseuseup ngaliwatan irung. Tapi ka iraha ieu iraha eta siksaan teh eureun Ginggi teu nyaho da kabuktian geuning kerekan teu bae ditarik ka luhur. Bisa jadi tetap sina dihandap teh sabab Ginggi teu guguring jalan. Lamun guguring jalan hartina taluk tapi lamun cicing bae hartina tetep dianggap uang kelang. Kusabab awak Ginggi cicing bae nya meureun dianggap uang kelang harita teh. Cicing bae teh kusabab Ginggi keur konsentrasi memang mimitina karasa pisan ieu siksaan teh. Sirah Ginggi asarek bejad jalan pikiran ge kumalayang kamana-mana make jeung ngolebat beungeut sawatara awewe anu manehna kungsi nyaho beungeut Nyi Santimi ngolebat beungeut parawan nu purah tunggu warung sangu di Kandagalan teh Tanjung Pura geus kitu ngolebat beungeut liuh Nyi Mas Banyak Inten. Ceuk saha ukur nginget-nginget awewe. Buktina beungeut Ki Ogel, Ki Banen, Jajak Kaseta jeung Madi milu ngolebat. Teuing naon sababna anu ngolebat ka manehna teh jalma-jalma eta. Beungeut Ki Banaspati jeung Ki Bagus Seta mah henteu ngan anu manehna handeueul. Naha deui beungeut Ki Darma eueuh ngolebat. Ginggi sedih hatena bawa Ki Darma ku ciwa. Sabab Ginggi dianggap can ngajalankeun amanat anu jadi guru. Batan mitembeyan bumela ka rakyat jeung ka nagara kalah loba kabaud kana urusan anu teu uning nya cenah tong jauh-jauh. Kalah riweuh ku urusan awewe. Mun inget ka palebah dinya Ginggi ge era ku Ki Darma teh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, kurang rehat heula sakedapnya. Aturan nu jeung wayah kieu ka sadayana ya nu mikalandep kana dongeng Sunda, khususna dongeng Sunda sareupna di Pajajaran anu kiwari. Ieu dongeng Sunda teh majeng kana seri anu ka 53 nya. Masih panjang ieu caritana para wargi mitra kaum dangu sadayana. Bagian anu ka 53 nya. Mudah-mudahan sakali deui ieu dongeng janten landong pang beberah manah anu ngadongeng sing sehat walafiat, anu ngadarungkeun dongeng oge mudah-mudahan sadayana sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Atuh hapunten pisan kasadayana jalaran saresna nama channel dongeng mangga teh ti tahun 2020 nya mun telepat mah sasi Oktober ngawitan ku carios endong wasiat teras ning JJ sareng dongeng-dongeng anu sanesna margi aya wagelan kamari channel dongeng teh ngalih ya wagelan gitulah. Mudah-mudahan ya sadayana nu teu acan subscribe dina channel Kapungkur anu resep ngadangukeun dongeng engke dilajeng kana dongeng-dongeng anu sanesnya. Ieu teh nembe sababaraha buku ya. Sareupna di pajajaran ge mun teu lepat mah saurep bapaan teh aya kana 100 jilidna kabayang ya dugi ka sabaraha ratus episode kana 300-an rupi namanya. Ayeuna nembe 50 tuh. Pogot ngadarengkeun dongeng nanya gitu. Aturan we kasadayana nu aya di Bandung, nu aya di Sumedang, di Tasik, di Garut, di Ciamis, Banjar, Pangandaran, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Karawang, Bekasi, Banten nya, Tangerang, dugi ka Pandeglang kaditu. Aturan jeung ngadarengkeun oge nu aya di luar Jawa nya. Nu aya di Jawa oge. Luar Jawa Barat, mudah-mudahan sadayana sarehat. Teras manco subscribe kana channel Dongeng Sunda mangga. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami teraskeun ieu dongengna. Kerekan lila teu diangkat awak ginggi oge tetep cicing teu gugurin jalan teh sabab manehna sabenerna mah eukeur ngatur napas carana ngaliwatan irung jeung ngaliwatan sungut maneh ngaluarkeun engapan laun jeung kacida launa geus kitu manehna oge usaha nyeseup hawa ngan kacida lalaunanana ceuk teori anu kungsi dibikeun ku guruna Bareto yen di jero cai teh tetep aya hawa nyamun ceuk basa kiwari mah oksigen bakal cicing dina gelembung cai saban cai ai oyag heug aya gelembungnya di dinya oksigen ayana nyokot oksigen dina jero cai tang tu moal bisa dipilampah ku jalma biasa ajaba ku anu geus ahli ngala oksigen di jero cai oge kudu ati-ati pisan ulah cai milu asup ka jero irung atawa kana sungut jigana sabot ginggi konsentrasi kitu dianggap na ginggi kapiuhan atawa malah dianggap geus paeh sabab buktina rante besi dikerek ka luhur ngarasajeun awakna dikerek hatena longsong tur gura-giru nyeseup hawa saloba-lobana Ireungeuh yen ginggi masih aya nyawaan Ki Banaspati geus pok deui harita teh nale kumaha naha sia masih deuk milih kojor atau gabung ka kaula pokna kituna teh bari siap-siap kedeuk nurunkeun deui kerekan ginggi acan nembalan sabab keur sibuk nyeseup hawa saloba-lobana lamun kaula mumul marengan nah kaula bakal dipaehan atawa henteu ceuk ginggi tumanya bari nyeseup hawa nya pasti bakal sia bakal diparenan ku dewe sabab sia bakal dianggap bahaya pikeun kalancaran perjuangan ieu teh gawe demit anu kacida dirusiahkeunana talamun sia geus nyaho kana gerakan kaula duaan tapi mumul gabung nya kapaksa dipodaran Ki Banaspati anu diunggeukan ku Ki Bagus Seta ginggi harita teh ngahuleng kumaha ceuk Ki Banaspati teu sabar sigana teh gabung teh nya gabung kumaha atuh ginggi ngareret
nya kudu mantuan gerakan kaula. Naon contohna? Maihan raja. Hah? Naha makeha sia. Jika nu weureu tugas maihan raja make diserenkeun ka kaula. Sok padahal tong boroning kudu maihan raja adalah diperdi maihan suji angkara oge kaula pan teu sanggup. Lain teu sanggup tapi ku sia teu dipigawe jeung ku aingna sia diantep. Ta ayeuna mah sia diparentahkeun maihan raja. Tur lamun gagal sia dia ka dipaehan. Cek Ki Banaspati. Ieu mah geus lain pilihan sabab lamun sia nolak nya ayeuna keneh oge sia dipodaran ku aing. Okna bari nurunkeun deui, nurun naikkeun kerekan. So, sia ayeuna janji. Ngomong deui Ki Banaspati. Janji naon? Janji yen bisa maihan raja. Lamun gagal sia dipaehan ku aing. Ginggi harita teh ngabetem. Manehna neuteub kaluhureun tempat kerekan digantung. Didinya aya loceng besi. Sarua ngagantung. Sarua ditalian ku rante besi. Jigana Ki Banaspati oge nyahueun yen Ginggi keur mireungeuh loceng. Nyaho eta loceng teh teuing keur naon. Pok harita teh nyarita. Ginggi, andika apa naon fungsina eta teh? Ginggi cicing, tapi Ki Banaspati langsung nerangkeun yen cenah loceng teh bakal ditalikeun kana kerekan anu meungkeut suku Ginggi. Leungeun sia anu dibarogod bakal diudar barogodna, tapi awak sia bakal dibebeskeun deui ka jero sumur. Lamun sia cengkat saeutik, rante loceng bakal ngebedol loceng tur loceng disada. Naon eta teh hartina? Hartina waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos. Saeb cag kurang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-53 insyaallah masih keneh aya hancaeun urang sadayana. Sakitu rupina anu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.